dina nuju siap-siap mama bungsu persiapan pada angkat Kak. Saur si Kang Ajat mah ngabolang cenah. Hoyong terang luluhur Sumedang pada jarah ka dayu luhur Kak Eyang Jaya Perkasanya maginya sareng Kak Eyang. Alhamdulillah mama reusnya seur putra di mana-mana. Anu bade ngembangkeun bakat seninya. Janten aya penerus mama bungsu sareng mama Haji Sengharnya. Janten urang teh moal koekeun gitu. Mana-mana seueur wargi gitu. Seueur anak-anak kan. Kitu heula teh mama bungsu mah Pak. Handap anyatlah lir ngawang-awang jadi papaesna alam ningtrimkeun ati nu kikin Gunung Lingga gumeler Pemirsa, alhamdulillah ya parantos di perjalanan ieu sakedik deui kantunannya ka Mah Ajat. Alhamdulillah mama. Insya tadi ya pengalaman pertama buat orang ibu. Mantap perjalanannya. Ya tuh ah, iya, dadah. Bismillah ya, sakedik deui. Raja nu mungkaran pisan ngaheuyeuk Sumedang larang kocap kakoncara kasauranana insun medangan nu jadi ngaran Sumedang pinuh ajen diri anu linuhung nyatana kasabaran ilmu katunggalan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya abdi teh Bandung teh sareng Mah Bungsu. Abdi teh bade sejajar. Insyaallah. Tah ieu teh silsilahna teh kumaha ieu teh? Oh, apa sana? Gitu dia teh misalkan aya anu kinten-kinten kengeng ieu mah anu cing kumaha sejarahna teh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Aseng.
punten sepuh daya luhur. Atur nuhun pisan ditaros saha anu bade di jarohan teh. Nah gitu. Iya anu bade di jarohan teh Eyang Jaya Perkasa. Mohon leres. Eyang Jaya Perkasa teh saha? Eyang Jaya Perkasa teh Patih Agung Prabu Gesan Ulun, Raja Sumedang Larang 1579 1601. Nganjeuna nami ieu gunung Puncak Gunung Rengganis, aslina Gunung Rengganis. Rengganis aslina teh nya Asli Haji. Gunung Rengganis mung ayeuna janten katelahna dayeuh Daya luhur. luhur. Mungkin aya sababiahna teh nya. Dalam artian daya tarik Gunung Rengganis itu sangat luhur, sangat tinggi. Sampai-sampai benten para pengagung duikeun ka singgah di ieu gunung. Jadi daya tarik gunung tersebut luhur, daya luhur. Seueur anu katarik teh misalkan ti bangsa ti kerajaan teh mah teh ku ayana daya luhur teh kawit mah Rengganis teh Haji. Kumargi ayana sifatna daya tarikna anu kintenna sae di luhur lah istilahna serba mah. Nu mawi ayana disebat daya luhur. Daya luhur. Air rupi ieu teh laresana teh ti susunanna teh di mana? Upami ya awalna teras tilas Mahapati Besar Pajajaran. Oh, Pajajaran. 1532 1578. Pajajaran bubar, aya paripaos, Pajajaran bubar, Siliwangi tinggal wawangi. Mohon. Anjeunna begitu Pajajaran bubar nya diutus piwarang nyangakeun mahkota kerajaan Prabu Siliwangi ka Pangeran Sumedang. Anu mana masih aya kaitanana sareng keturunan anjeunna cucu sebatna cucu buyut Prabu Siliwangi di terakhir Surya Kencana. Mohon. Nah, lajeng anjeunna ngabdikeun diri di Sumedang 1579 duikeun ka 1601. Ayeuna di dieu mah teh aya kuburanana. Patilasan. Mung dina patilasanana atawa patilas tapakburna. Oh, mohon. Janten istilah mah di nama patilasanana Patilasanana. gitu. Namun kan aya teu kenging ngaebati. Oh, mohon tah. Mungkin aya salah sawios mungkin anu dicara teh mungkin aya silsilahna mungkin eta teh kumaha tah, Pak Haji? Filosofi ayeuna teh kenging ngaebati secara hakiki na penten hate urang anu bersih. Saupami bade nepangan sepuh atau nepi bade jarah ka sepuh kedah nyana hate anu bersih. Namun kapunggur gambaranana eta sasauran Eyang Jaya Perkasa ka Eyang Prabu Gesan Ulun nalika anjeunna bade berangkat ka puncak gunung. Nalika anjeunna pamit ka ula bade pamit bade nyirnakeun diri nyata di puncak Gunung Rengganis. Mangka hade saupami anom sareng hamba-hamba anom rek nepungan kaula. Kaula geus aya boga ciri nu mandiri di puncak Gunung Rengganis. Ngan mangka hade ulah rek mawa hate anu soreleng. Soreleng bersihnya maksudna soreleng hate teh anu teu leres. Temahna cenah matak cila. Latina awal kata soreleng hate teh. Laras. Janten anu mana di ujungan ku temahna cenah matak cilaka nyaeta anu kena fitnah awal teh. Di rekan nyalira nya yang nangenan bahwa nalika peperangan sareng Cirebon teh. Nalika perang Cirebon padahal mah anjeunna teu tepang sasauran ka dongkap ka kerajaan ka keraton sasauran bahwa Eyang Jaya Perkasa kasambut atau gugur di medan tempur. Eta nu disebat soreleng hade. Istilah lama ngabohong katanya. Wawartos tos dugi parasi teu acan dugi gitu. Janten anjeunna mah seolah-olah menjabat keuna arobartoskeun da moal terangkan aya mantenang pasti uninga nya cek bae pawas gitu kan. Eta nu maksudna tina soreleng atanapi dilamangkeun ku sepuh. Mohon laras. Ku kalau
batik sanes batik-batikna teh. Mohon Hate urang, Hate urang. kedah bersih bade jarah ka aroma. mung eta mah disimbolkeun kana batik Nah, panganten gitu sih, gitu. Mung. Mangga ka apa dia ya karasan ayah sepuh Pak Haji anu di dieu. Mun mangga Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Pak Haji. Alhamdulillah Mama gini sentiasa tepangi sareng sesepuh anu di dieu cenah kitu Mama. Kita Bapak Haji Pak Kuncen. Mohon gini. Kapungkur mah da abdi teh ti alit jarah ka dieu teh Pak Haji ti yuswa 10 tahun ti nuju di SD kelas 4. Sering Janten dugi ka ayeuna teh parantos sabaraha tahun coba dia eta. Di tahun 73 lah. Tos 47 tahunnya teh lianya. 7 tahun Ya. mohon laras 7. Terus 47. Mun 47 laras. Sudah 7 tahun. Anes 47. 47. Laras. Alhamdulillah Mama Bungsu dugi ka ayeuna Mama Bungsu teh teu tiasa ngahilapkeun Pak Haji. Amin, amin. Janten Mama mah tiap tahun pasti we kedah jarah ka dieu. Alhamdulillah. Tapi hartosna Mama sanes migustinya Pak Haji. Mung ieu mah saking ku mireueus Laras. karuhun urangnya panginten kitu teh Pak Haji. ngamu mulai Mau mulai kada ulah lepat hartosnya ucu. Wargi Bungsu Bandung di mana bae ayana nya. Janten ulah lepat hartos gitu. Janten sanes hartosna urang migusti, janten mau pusti nya mikareueus ka karuhun urang Sumedang gitu tah. Janten Mama Bungsu teh hoyong terang tadi teh lalakona parantos diuningakeun. Uningakeun tadi saurna teh gitu. Parantos dugi ka mana Pak Haji? namanya teh masalah batik. Masalah batik gitu kan. Perkawis batik. Kucoreleng teh nya Pak Haji. Mangga silakan Pak Haji. Batiknya Pak Haji nya kumaha tah? Perkawis batik teh tadi secara hakikina benten hate urang anu kedah bersih nalika bade nepangan ka sepuh. Latihan bade jaroh anu kanu aya bade jaroh kanu teu aya. Namun ari di dieu mah benten sanes barupi makom. Mung ieu patilasanana. Patilasan. Ciri Mung bahwa ciri entenya. tilas persemedianana Hayang Jaya Perkasa. Nami asli nama benten Hayang Surawisesa. Gelar nuju di Pajajaran mah Sang Hyang Sayang Awu. Ieu teh panginten janten patihna gitu Patih Bapak Hayang Agung. Jaya Perkasa mah. Prabu Gesan Ulun. Nah, jantan opat patih teh. Nya kahiji benten Hayang Jaya Perkasa. Pemili ditu Sang Hyang Sayang Awu, Sang Hyang Nangenan, Sang Hyang Konangapa, sareng Sang Hyang Pancarbuana. Yang terongpel. Namun anu di dieu mah mantena unggul. Semedi di dieu mah gitu. Wilayah Sumedang. Di Sumedang anu hiji aya di Cibuceuh Garut aya. Di Mangan aya. Oh mohon anu di limangan. Gojek aya. Lah lajeng aya di tonggo teh aya batu di pamangkonan gitu. Nuhun Pak eta teh naon Pak Haji? Hartosna mah kirang apa Pak Haji urang taroskeun. Mohon Ci Cobi bicara. eta teh upami ngangkat batu kumaha tah upami kacanak eta kumaha? Insyaallah benten eta tadi sugesti benten eta tilas wangcalikan mantenan nalika semedi di Semedi ditu. di dieu. Kemudian aya tilas telapak kaki anjeunna Sampean. mohon dialihkeun ka saut. Namun bade margina sepuh kapungkurna dina ieuna palinter. Duikeun ka Sumedang itu kan teu acan sadayana ieu benten Islam. Satosna mah aya di dieu sering anu sumping ka ieu makan. Nah, satasana istilahna pungkur penjajah oge tos aya kan. Satosna penjajah seueur. Nya ku sepuh diieukeun diamanatkeun ngangkat batu teh cenah kedah ngaosela 2 kalimat syahadat. Anu mana tujuanana ngislamkeun secara tidak langsung. Wah, Anu teh acan Islam itu ditama ieu filosofina tinggi gitu. Halus dan otomatis anu satosna ngangkat batu anjeun satosna di ieu benten di tuyun di orang maos 2 kalimat syahadat. Lajeng ayeuna sholawat la haula wala eta mah dina manahna masing-masing manaha gitu maksud urang supami aya cita-citana mah eta sugesti pribadi mas. Soalnya kalau bisa angkat dulu ke luhur eta
pamer cita-cita insya Allah bakal Insya Allah. laksana sampai itunya paginya ijabah ku Allah katanya. Seueur anu kaangkat seueur anu henteu gitu. Mun sareng deui Pak Haji panginten di dieu teh mung batungkul atau misalkan aya tempat ibadah atau segala sesuatu na kitu di daerah. Nah, pemi di dia mah mau batu unggul, terus lungsur ke anak kali dia. Cai kahuripan, cai cai asihan, cai kajayaan, asihan, cai kajayaan, cai kahuripan, cai kawadukan, cai derma, cai seger, lajeng cai paingan. Namun anu diangge mah opat. Anu tilu mah datar bih. Mohon ada daya pancuran anu teu dibangun. Anu ieu nama asihan, kajayaan, kahuripan, sareng kawudukan. Dalam artian kawudukan teh pengertian kawudukan kuduk iman. Mohon. Kuduk penyakit. Kemarin zaman corona. Kuduk pengerti. Diulah sampai ke orang keterap gitunya paginya gitu man. Eta pengertian nanti. Maksudna kana kawadukan ku arti kadek sanes. Sanes kan. Mun aya nu ngadekna. Nah, kawadukan mah urang jiwa urang kiat kana iman kayaknya Pak Haji. Tah gitu panginten Pak Hajinya, ya Pak Haji Aceng panginten da ieu teh pan masih kan aya bunjengan. Tah laras kitu. Panginten ieu na cariyos dongengna pangintennya urang mah hoyong sajarahna. Asor budak mah dongeng. Dongeng gitu. Sepuh kapungkur mah dongeng zaman mama keur budak kitu nya. Ayeuna panginten sajarah. Sajarah. Janten supados uninga wargi-wargi bungsu Bandung di mana bae ayana nya ucu. Amin. Tah ayeuna panginten Pak Haji urang dicekapan sakitu bae heula urang majang terang katongo nanjaknya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ucu. Amin. Assalamualaikum. Mangga, Mama. Sudah. Hai, manis. Wargi bungsu Bandung capek. Capek. Persiapan minum 2 botol. Aduh lumayan. Pak. Assalamualaikum. Gunung Linggar Wetaneut Yayeun Sumedang Luhur ngarung gunung Telungtur kakusurwan Halo. Mama lucu. Aya keur nyarios, aya keur ngalengkah ucu. Aduh. Iya, ucu. Aya kene teh aya ucu. Aya kene. Kasusah ditambah rumit tangga teh payah. Salaki teu ngarti pandi mah teu mahi. Aya kene. Sorangan batan babasayaan. Aduh. Asik ah. Semantap. Aduh, semangat. Mama Cengha, Mama semangat ya, Ma. Aduh, Bapak Aa, ayo. Tuhan Raja anu sangat bijak, sangat tampan, sangat bijak. Anu mana pada akhirnya karena anjeunna gagah sakti akhirna kulunak sidai ka kamana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkapan sareng di mana wallahu alam. Namun ari urang mah sami wae ngadua mah kapan saja di mana saja bisa saja. Nah, mudah-mudahan ieu tempat
kanggo urang sadayana mustajab kanggo ngadua. Untuk ituna penten hayangna di dieu dikeun ka ngilesna kana piti ayana ge ieu tempat anu mana insyaallah tempat anu mustajab kanggo ngadua para amin. Mudah-mudahan urang sadayana ka keteran ku barokah urang mustajabna ieu dinu kanggo ngadua. Tadi teh penten ari ngadua mah henteu mutlak di hiji tempat. Henteu istilahna khusus di masjid oge di leuweung di rumah biasa anu penting mah tadi teh dilamangkeun ku eyang mana anu bersih eta insyaallah mah urang sasarengan painten tawasulan ka Allah mudah-mudahan ruh mantena ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalian sirna sampurna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Wa ilahukum la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa Pergi Bungsu Bandung channel di mana bae ayana. Mama Bungsu ayeuna parantos dugi ka tempat ieu ciciren di atana di batu pangsalikana Eyang Jaya Perkasa. Mohon tah ieu teh anu disebat batu dakon pamangkonan. Mohon ieu teh kumaha ieu teh dongeng teh tadi teh Pak saha Maka tenten ya kami bade ngangkat mencenah heula sahadat sholawat la haula. Terus dina masing mana urang eta sugesti panten. Insyaallah pamiringan tapi kanggo biasa dibentenkeun panten. Kami ngagaduhan maksud dan maka biasa di haus. Sing wargi Mama Bungsu putra Mama sanu bade nyebian. Abi mah tuh cenah opi kelemah cenah ieu. Cing ajat heula cepik bagi ka ieu. Kumaha ieu na badat heula. Eta na atuh eta mah abot tetep buyat gayung. Tah kitu aja tah. Langsung tenar dia mah ya. Amin. Putra-putra Mama ieu anu Langsung seueur putra-putra sing sarehat paranyang bisa. Alhamdulillah aja tuh. Gampang teh. Sing ada teh. Wargi Bungsu Bandung Canda di mana bae ayana Mama Bungsu parantos jarah di Eyang Jaya Perkasa oge ieu panganten pun anak sadayana wargi Bungsu Bandung nuju ngangkat batu ngebian cenanya gitu. Alhamdulillah ayeuna parantos sareng saya pinten dinu diutamikeun ayeuna kantun ka Eyang Gesan Ulun di palihanapnya Pak Hajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Hai. Wargi Bungsu Bandung. Jaya di mana, Mas? Iya. Badai menuju ke makam Eyang Gesan Ulun, Mama Tintin. Mama Tengar, hayu dadah. Teh Ria. Mana bae ayana ucu. Mama Bungsu ieu sareng para putra Mama Bungsu parantos aya di makomna Eyang Gesan Ulunnya Pak Haji. Panginten Eyang Gesan Ulun teh rajana Sumedang teh nya kapungkurna teh kumaha ka eta teh sariosna teh Pak Haji cobi Mama hayang terang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panten ngados nami Aceng Hermawan atalapi Aceng Natawirya juru kunci makam keramat Dayu Luhur anu sebat nama Abah Aceng Abah Sepuh. Iya makom karomat Eyang Raden Angkawijaya. Nami aslina gelar Prabu Gesan Ulun. Gesan itu adalah tempat, Ulun itu adalah kumaula, gelar dari Prabu Siliwangi dari Surya Kencana. Beliau diangkat menjadi tahta Kerajaan Sumedang Larang 1579 tepatnya penten 22 April. Jadi cikal bakal hari jadi Sumedang teh
diangkatna yang Raden Angka Wijaya janten Raja Sumedang pertama Islam. Janten dimakomkeun di dieu nalika aya perselisihan nyaeta sareng Cirebon. Ya mah aya makamna biasa, pamenu di tonggoh mah janten tadi teh kilasan. Hari ieu mah makom biasa, ngagaduhan garwa nyata ini masalah hari supaya anu namanya ka rasa nu kadua nyata anu kahijina yang masuk tukang gedeng warung ngurada tebih di daerah dan dapat aya di dua deui kepala putrana yang Raden Angka Wijaya Raden Surya Dewangsa sareng Kiai Demang Cipaku putra di anu sepuh sareng nalika anjeunna penten tiasa di daya luhur nyata tadi teh aya perselisihan sareng Cirebon. Nah puncak aya di Gunung Renganis nalika pangitan upami ayeuna mah sapertos Istana Duana Bogorna. Jadi sapertos Bogorna. Lami-lami janten betah di dieu gitu. Duikeun ka ngantunkeunana di dieu. Nya katarahna ayeuna daya luhur kawitna nyata Gunung Renganis. Daya tarik Gunung Renganis itu sangat luhur, sangat tinggi. Jadi daya luhur. Daya tarik Gunung Renganis itu sangat tinggi. Kabangan materna. Kapanginten pamirsa bungsu Bandung Canda di mana bae ayeuna. Haturkeun nuhun kanggo Bapak Haji Kuncen Bapak Aceh. Parantos masihan non istilah nama gitu wejangan-wejangan anu Bapak parantos didihikeun ka Mama bungsu para kanca mudah-mudahan aya manfaatnya Pak. Amin. Oke ieu ti wargi-wargi Mama putra-putra Mama bila aya pertarosan mangga Mama Haji Tenghar Pak Haji mangga Mama Tintin Neng Lia mangga Neng Bajita. Assalamualaikum. Aya angan-angan. Mohon janten kieu nama teh kan aya nu teh kan masih kena aya Sumedang Larang. Nah eta teh kantos ngarajaan Sumedang Larang apakah aya pancakakina sareng Sumedang Larang Pak Haji? Janten Sumedang teh aya dua Terus nalika ku ibuna nyata 1532 gelar teh Sumedang Mandiri. mohon Maksudnya Sumedang Mandiri itu dijajah tidak, menjajah pun juga tidak. jadi mandiri. Mandiri sama non blok komisi margina di bawahan ayeuna pajajaran itu ku Mataram mungduikeun ka Cirebon. Mataram ayeuna Prabu Siliwangi mungduikeun ka Bandung bener, wilayah Bandung gitu. Eta wilayah namung Sumedang mah mandiri. Disebut Sumedang Mandiri tah 1532 duikeun ka 1578. 78 akhir janten 1579 nyarankeun benten aya mahkota kerajaanna ka anu janten putrana dina masyarakat Pucuk Umun ka Raden Angka Wijaya. Nya di dinya gelar nami Raden Angka Wijaya gaduh gelar Prabu Gesan Ulun. Gesan itu adalah tempat, Ulun itu adalah kumaula, gelar ti Prabu Siliwangi. Nah, Sumedang oge gaduh gelar. Gitu aya gelar nyata gelar Sumedang Larang. Maksud Sumedang Larang margina tina hiji upami ageman teh mah tina ageman KB seueur pantangan. Ayo tinu ayeuna misalna ayeuna agama ti Hindu, seueurna Hindu, ngarita ge tos Islam sebagian kecil. Sumedang itu dipimpin ku ibuna atau ku ramana tos nyata Islam sebagian margina Pangeran Santri di Cirebon, Islam di Cirebon namun tasan di tah bade ngalanjutkeun perjuangan Islam teh tadi teh seueur panterangan seueur hambatan benten disebutna Sumedang Larang. Margina benten aya kecap Pamali tah ieu mah Pamali teh kenging anu sepuh kapungkur selaranganan di Sumedang margina tadi teh tahapan tina Hindu ka Islam tina biasa makan A PK B nu biasana penten ieu teh teu haram janten haram eta nu disebut pantangan dari Sumedang selarangan
Parantos gitu Pak Haji. Parantos. Panginten parantosnya walaran ti Bapak Haji, Bapak Punjen ngaturkeun nuhun Bapak hapunten panten dieu reng-rengan Mama Bungsu ti wargi Mama Bungsu Bandung channel parantos ngaganggu waktosna Bapak hapunten bisa anu kasuhun nuhun kana waktosna panginten. Sekapeun sakitu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ucu. Iya. Pasca. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad ila hadratin sahabatin Nabi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ar-Rahman ya sayyidina Kanjeng Sultan Aulia Sahabul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ayo. Itu Neng Lita. Kang Opik aya. Iya, Ucu. Indahnya Mama Senghan bersama Mama Bungsu. Halo. Everybody home. Iya, Ucu. Ucu, iya Ucu. Ketinggalan ti iya. Mari kita ngebolang. Bolang ke Kang Ajat, Kang Ajat. Mami Eti aya. Hadir. Relia Janur aya. Kang Ajat aya. Tenyenak tabang Kang Ajat. Kang Ajat mama pesen tabang. Insya Allah mama teh pas ka Sumedang di Inun. Periogi Kang Ajat. Neng Lita jenak tabang. Abi budak alit watir dipengker. Meni nyeleneh. Meni nyeletok. Mangke makan yang Lita yuk asang Pak sadayana Bu Tintin Mama Senghan. Itu orang Mudah-mudahan teh tetep di sing sarehat Amin. walafiat. Allah mudah-mudahan sing sarehat orang yang di sana rajin nyedekin nangis.